lain jurig. Lain jurig-jurig, bayar parkir. Tadi mah sepi. Nah ujuk-ujuk aya kadinya tuh. Geus bayar parkirna. Mau teuing. Tuh geura, Jurig sieun, jurig. kagalang kabur. Maneh yang jurig. Yan, layan lamun geus gede cita-citana hayang jadi naon? Jadi dokter Del. Ai Adel hayang jadi naon? Hayang jadi polwan yan. Manya polwan huntuna ompong. Bae we, dan ewak penjahat mah make pistol teu pake gege. Teh, kan dia gerak. Naon atuh Depan? Segala emang penting wae. Nya teh, Depan teh nyatakeun ka awewe ditolak wae. Kumahanya ameh teh ditolak wae. Oh, eta gampang atuh. Tinggal ganti ngaran we. Ulah Depan. Ganti kunaon? Ganti we ku rejeki. Insya Allah geura moal aya jelema nu nolak rejeki. Biasa we. Wak, urang teh aya piceritaeun. Carita naon? Sabenerna mah urang era pinung budak teh. Pamajikan mah. Nah aku naon? Nya, urang teh keur bobogohan pernah janji. Rek mang melikeun emas 50 gram. Alus atuh. Terus kenyataan aku maha. 5 gram, Wak. Da eueuh duitna. Terus anu kadua, saenggeus kawin, urang janji rek mang melikeun imah. Nepi ka ayeuna kontrak we. Terus nu katilu, saenggeus boga budak, urang janji rek mang melikeun mobil. Nepi ka ayeuna make motor butut we anger. Matakna janji teh ulah manis wae. Bisi biwir digembrong sireum. Mesti nggak ada si Teteh mending asal lieur bolak-balik weh. Aduh, capek. Aduh, capek. Kunaon teh ditinggal teh asa bolak-balik wae ka dapur. Nya, Ca. Kan teteh boga gula. Naon urusana? Cek dokter, lamun boga gula, kudu sering-sering dicek.